Cung sahari dia nu resep kana es teler. Tah sok aya nama baturan ya abi dek ngawadahan keur es telernya sok merapat caricing dariuk. Ulah balalangor nempokeun we tong sok ngerokan. Tah ieu teh agar teh aya sababaraha rupa ngarah alus warnana teh atuh warna-warni jiga pelangi di langit ciptaan Tuhan cenah. Tah ieu aya agar nu beureum, nu hejo, nu bodas, terus ke abi dek ngasupkeun deui naon nog bangkong cenah cek orang dieu mah nyebutna teh padahal medalin nog bangkong ieu teh pacar Cina cek abi mah tapi anu nyebut deui ieu teh sakoteng. Nah cenah ceueuh kieu kot geus nyiapkeun keur es teler. Tah ieu teh ku abi disiapkeun ti ayeuna teh soalna sok kabareg engke teh kuno jajan. Jadi ku abi teh lamun tos siap kieu mah tinggal disimpen we dina kulkas. Upami aya nu meser teh tinggal ngawadahan esna, tinggal ngasupkeun krimna tuh. Ngangge deui topping mangga, semangka, di dieu teh terus aya alpukat, terus deui abi teh ngasupkeun keju parutna tuh. Ieu es telerna beresnya ieu teh aya nu meser. Lanjut deui anu mah urang ngadamel heula boba soalna ieu teh cenah meser es telerna sareng boba cenah tuh ieu bobana rasa stroberi nya. Tah enak urang lebetkeun heula ieu si bobana terus ieu si cai bobana urang asupkeun. Beres we ayeuna mah tinggal ditutupan ieu teh sikapna meh teu bahe baraya. Tah sok kitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.